أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan di tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Ya ternyata ya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat, ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi. Mentak urang ge jadi imam teh deuleu heula. Wow, kan dideuleu ieu, mangsa jemping kabeh. Taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat. Eta si kumaha ngalempangkeunana. Beres. Batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah. Taraweh enggeus saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Anu mentak dulu heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawehna hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana deuk tartil, deuk lalauna. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuateun. Tuh misa. Ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae, masyarakat kami mah jeung keluarga bae. Lantaran tarawehna deuk make Quran. Saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh. Geus panjang dongengna kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi. Lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang. Jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjengna. Ku hadis. Geus hadis teh mufassirun lil Quran. Hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beuki jengkol keneh. Beuki hulu asin keneh masih keneh beuki main catur keneh. Deuk nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi makapan terbuat tina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawain huwa illa wahyu teu sambarang. Kudu ditafsiranna ku saha? Ku ahlina deui atuh. Mujtahid. Di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana. Kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng. Ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an. Beres sahabat teu araya ku tabiin. Di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi. Tapi tahun 2011. Ayo deuk ka saha mengadu coba urang kuari. Deuk ka saha bebeja kuari. Untuk kebenaran Al-Quran sulit. Tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi. Untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese.
lantaran atuh urang bahasa Arab teu bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau arep endi sira ge wede mengkonon ai Jawa kos kitu wantama atuh eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa badak ngalah awe geulisnya saya awe ditanya Neng di mana cicing bae Neng di mana cicing bae Neng saking pundi Neng oh mau wah geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronyo WG itu mah terparah sedunia ge Jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama tapi urang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge urang Jogja bari ngoser bari sumuhun dawuh bu adat kekratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wahara jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda we Sunda urang ka Bandung ka Bandung terus ka Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor cenah mah tah lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawakidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge hudang bae pokona mah Sunda Rawakidang masyaallah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae masyaallah dia jeung saka di EWC di bawah teu cek urang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu ih di pohara cek urang teh atuh di ditu teu aneh urang nu aneh ge masyaallah ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acan weh, orang jadi kieu bahasa. Nah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos kitu moal teh. Moal teh. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ngadenge Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Malaya. Tugas gitu bae tau. Waduh Melayu guys parah jasa tamang guys. Tah eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rieu rawi mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana
lu diajak bicara ieu mah kieu, lu diajak bicara ieu mah kieu, bicara ieu mah kieu. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporan ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh nya nambah babacaanna panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta memunda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan di tukang ngenteh aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah. Cepatkan salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat. Silakeun ka salat-salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ke Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios, lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat, ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi. Mada urang ge jadi imam teh deuleu heula. Wow, kan gitu, iya, masa jumping kabeh. Taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat. Eta si kumaha ngalempangkeunana. Beres. Batur kakara ka masjid nya geus ngarokok mah. Taraweh geus saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Anu mentak dulu heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya sa-Qur'an tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana deuk tartil, deuk lalaunan. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuateun. Tuh misa. Tak etalah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae, masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran. Sa-Quran ban taraweh seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sa-Quran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu sa-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teu jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majeuna meunang 8 rakaat pareum listrik da pareum dioper kunyana Allahakumut takasur hatta zurtum geus kumaha atuh jate talar bogan saha milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa. Nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunah urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang
Rian ge sakitu hesehna dibaca anak kudu teu mondok mah. Kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing. Saya mah kumaha gitu. Ucapan Kangjeng Nabi teh. Mentet innamal a'malu binniyat. Ucapan hiji Kangjeng Nabi. Cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat. Innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat. Di mana teu make niat teu sah. Tapi Imam Maliki mah kumaha? Tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat. Sampurnana amal kudu make niat. Teu niat ge jadi ngan teu sampurna. Coba eta. Tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah. Cek Amin Rais bidah sia. Cek urang teh teu sampurna sia. Ayo angadu. Terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari. Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham. Teu paham ucapan Kangjeng Nabi, tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat. Aing mah berpahamna mazhab Maliki, aing mah jeung Hanafi. Oh mangga aing mah Syafi'i, atuh Syafi'i mana sia? Urang pondok. Dah eta. Coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi. La sholata fi jaril masjid illa fil majlis. Teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid. Di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun. Di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun. Di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir. Bahasa Kangjeng Nabi na eta-eta keneh. La sholata li jaril masjid illa fil majlis. Teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid. Lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh. Tafsiran deui la sholata kamilatun. Teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana? Kanu teu salat bae masalah geus. Cek nu teu salat teh ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeuna teh. Geus, ulah dimasalahkeun ulah salat sia. Blon. Eta ucapan Kanjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu. Dia lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama sihatul amal. Naon tah Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Ngadalil. Wah, ngadalil, berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal, usul fikih teh bagianana. Ieu nu mantak innamal amal lima sihatul amal kamalul amal naon? Ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Dijieunlah kaidah. Masya Allah. Kuari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok make kopiah. Asana ceulina digertak gaji ku aing. Ya keur carita ulah sambarangan. Quran jelaskeun ku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese. Tuh kitab urang keur leumpang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya kitab kudu dibelem ya. Belum ya kitab ya. Teu beres ya sekupi ya. Ya Allah. Mantak ku Allah teu disinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ieu kitab ieu. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kurang teu kabaca. Kurang teh lebas sekupian. Aya golkaran di jerona. Teu kabaca ku masyarakat. Eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani, ruhani teu bisa dibobohong. Teu bisa dibobodoh kunaon teh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu. Tapi urang ngan gideg dong embung. Jangan naon teu kahartieun teh kitabna. Kiai-kiai teh eta teu kahartieun kitabna. Lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana, caang matana, sinarna aya jang nyaanganana, lapadna gelede, akur kalimahna dibacana nikmat. Kok nyambung nu maca jeung nu dibaca. Begitu nu dibacana ieu
nu dibaca Quran sekarang amat nih kunani asana salah lagi kunani kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji kalimah na ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong henteu datang kunaon atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngageblek sia ye kitabna teu kabacaeun coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantak ge ulah sama nah ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu samina qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu samina an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idolo ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang ti saha hidayah lumayan cak jana sajuta-jutaan jadi geus beunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deuk teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara mah mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempal di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tangkal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tangkal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pemerintah kiai bakal paraeh geus paeh
moal ditanyakeun naon amal perbuatan. Amal. Ai kiai ona mah geus jelas cara batu amal-amalanana. Jonggal poe maca Quran mun aya nu ngondang tapi. Tak bangsa sieu eta. Aya we nu ngondang maca kulhu. Eueuh nu ngondang tilok. Ya Allah. Ku bloon teh kiainya. Atuh kiai bloon atuh komo sia. Ablaul bloon sia mah. Urang lepaskeun maksudna gerage yuk. Urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng. Baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis geulis rada naik tapi ieu mah geulis do geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai he naon berarti di hatena teh sono ya bilang wah oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus ganyahoan sebab aya korena jeung aya dilalah santri mah paling leuwih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi tapi santri jelemana kuari diuk di dia hatena mah dijahe lain salah aing ngomong di akhirat jadi jasadna di dia tapi hatena nu di kuburan hatena anu di sorga hatena nu keur ditimbang eta kan dimensina luar biasa santri mah ye bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi camat gitu kene polisi gitu kene urusan akhirat dan pikiran dunia santri masya Allah atau komo kiaina kos kiai ge pikiran nanggus di ditu bae nama di mana di ditu ya Allah nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis atuh hese lamun kamari ka Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh tapi barang datang ka ditu ya Allah gareuli sore di Maroko teh ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya dah embung balik jangan main mau mal balik cenah kunaon hayang di dia bae ai kitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cenah hayang mah betah di dia heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoh henteu ternyata tuh bogoh balik sia tuh bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade eta anak raja nu geulis teh
gering muriang Masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetap teu cager Masya Allah kari akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah di Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae Masya Allah mun leumpang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir bae kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya datang di berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai jakina teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang dah aju kiai dah kok atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam cerik subuh-subuh salat mencan naon leumel motor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kudu dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu panda ayo minta cai ka sia eta tah bere cai hujan mah gebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk Masya Allah ai bere cai nu bener ji pakai jampe atuh kiai mah kos gitu nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cager bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka mangsa garang-garangna Ki Musa tah anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing di keluar tilok naon tilok sebulan 2 bulan sekali keluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar nah ieu geus ngade bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teh anggeus Masya Allah nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir makin dimensi batin lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir
dimensi syariat kiai lumrah, kiai pasaran, maksudnya di pasar ge umbala kiai kos kitu mah, tapi dimensi batin, masya Allah dijauh kene geus kadeuleu mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang begitu ku kiai dijampe tidak bentar tiup tidak bentar neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan beuntanyan hah Uzbek beda ya ngadenge lemburna bae geus ngorejat tah si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak hudak cenah kakara kayak ngadenge Bandung na doang aduh langsung bernostalgia inget masya Allah tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan daek bebe ajak ka tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager gerage ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkeun ka dinya ieu teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ha langsung jana pelukan Dinda sayangku masya Allah aduh nah ieu penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana bapa teh dianggap emak teh dianggap batur jeung rekan sekitarna teh dianggap bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali tapi teu jadi gering itulah cinta begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta masya Allah sehat ka bina-bina eueuh tanda-tanda gering sama sekali eueuh tanda-tanda nah iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa ieu carita-carita Jalaluddin Rumi nukula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki di Turki langsung ka konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau poho ke naon cinta orang ka Gusti Allah hayu coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya
ku cinta jasa ka Gusti Allah maneh cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini ih anget ge eleh urang ku anggal eleh ku anggal ye nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah artina geus moal panjang deui jeung moal lila deui pasti kalebur aslina nyana tahajud titah ku kula Allahu akbar ai tahajud di kamar pamajikanana Masya Allah khusyukna luar biasa khusyulah begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanana nyingkap pan anu ngacung 2 lain normal tolol aja nu ngacung 2 pohoan teh assalamualaikum deh oh ini dia masa tahajud kos gitu sakieu nu kolot teh kos mantap lamun tahajud wayana ajim adi ulah sok di kamar pamajikan misah atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2 lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngaranna poho segala rupa urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun bohong berarti cintana urang bohong berarti cinta urang ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe tasbih sok geura ayo tasbih di bawah apa itu tasbih sugan teh membaca subhanallah lain nya nama kabayar moal tuh beres lu bener ente seorang kiai geus datang ke mana sandangan kiai isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan hanya kepentingan partai hanya kepentingan organisasi hanya kepentingan duniawi kiai mah julukan akhirat lain jang dunia kunaon dibawa ke dunia tolol da kiai teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah isin di hareupeun Allah lamun endek jadi kiai cara Gus Dur sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal teu kuateun Gus Dur balik pakai celana pendek oh masalah tapi geus berjuang walinya nama nah diri orang di partai geus datang ke mana di organisasi geus datang ke mana lamun orang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai aing manitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im asal sia bae ka surga Im kajen deng-dengeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina presiden diwauhan teh karena hayang pamerena kapolres diwauhan hayang pamerena TNI diwauhan hayang pamerena musibah panggedena bagi kiai kos kitu mun teu percaya paeh ge berarti lah silakan kiai mah jeung kiai bae waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan dia tuh komo lamun henteu masalah tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia ayo coba kiai mantap kula dibujuk titah ieu titah ente aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik namun leutik mau ngaing mah ji ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula
berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sa bupati tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jangan naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati ka itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu gen sama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh Masya Allah pang rugi na jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna sabaraha janda sabaraha fakir miskin sabaraha yatim ketika ente jadi lurah kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya janda miskin alhamdulillah cak lurah tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean nu mana sia mere tuh nu di pojok nu imahna eta teh sama janda ngora jahe atau atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah ya sieun ge osok mere ya nah gitulah para jamaah ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke di hareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia ternyata di akhirat lain kiai kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sok geura jabatan makin beta urusan dunia urusan diri orang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai ustad santri pejabat nu kaya nu miskin wabeh tama bakal jasa mantap ngaji gerage kade ente jadi naon abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas ente kiai di partai lillahi taala Allahu akbar ayo lamun teu ikhlas atuh naon digawean ikhlas tidak lama demi bangsa jeung negara beneran mun ditanya ku Allah mal izin ih ulah kitu jeung aing mah da kitu bae ayo sia hak maksudna naon ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanana. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih gitulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah di mana sih sebenarnya Allah hayang kapanggih jeung urang jeung Allah di mana nu sebenarnya Allah duh di Mekah Allah mah aya ge di ditu di mana sia kapanggih jeung Allah apan urang ka Mekah teh ya ka Mekah eta teh menuju Baitullah eta bait didepatkeun ka Allah imah Allah artina aya Allah lah di dinya Allahna di mana atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah tanyakeun tah sieu tah kiai cak manusia Allah alam cak Allah sieu kiai sarua malah tambah kuyai mah kuya dicai mah kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukin ge duyufullah tamu Allah ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta dek silaturahmi ka Allah wah keren amat
Ndek jadi tamu Allah ke Mekah. Berangkat nu mantak khutbah nage di Mekah teh wa ya duyufallah wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara India gitu kene aya di Baitullah. Urang Turki nyaga rilis di bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ya. Bareng ka jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab, Masya Allah. Nyekel HP shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget jasa kajana teh. Ya nama di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ke di dieu cenah teh. Urang bisa nempoi jang saksi goblok teh coba eta. Kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab? Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, hampura abi mamawa jelema model kos kieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti, ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah di-shooting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun banyak di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Sekolah teh diijabah ku Gusti Allah. Geus, leungit kabeh. Yordan, Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wabeh beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si shooting-shootingan. Karang nya engah. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi, Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Ulah hayang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci dek naon? Cicing nya. Ya dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji dek naon? Ya hayang kapanggih jeung Allah jadi ditu maqam ijabah. Hak. Ke balik ti Mekahna. Wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Jeung kiamat ti guru. Geus atuh doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing ke mun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah, kumaha aing ngajawabna? Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres ya muga haji, datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus ka Mekahna? Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geunah? Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajaan. Sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Bangsa balik ti Mekah sih. Dongengna dongeng HS. Dongengna dongeng meuli teh kokoneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan leumpang ka pasar toab. Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang nyaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah. Oh alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah HS geus berarti HS bae teh jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh kabeneran jasa berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Iyalah.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ia adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah, didelekeun ku Gusti Allah, lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patalina ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah, nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galana. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah, maha agung Allah, maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah, isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah, eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi. Ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ke Allah kudu disiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya. Yehehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema di mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkan aing kumaha engke geus bae. Ngora keneh umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola geus siapkeun keneh. Di ka mana sakola? Di ka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapkeun, kolotna geus siapkeun. Tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi. Eta je udang cileuh bae gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wuduk pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Gila mun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kaubong ka dieu. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang Bu. Oh, lain deui ja ambeuna ieu mah. Alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sok geura ge asupkeun ka dieu. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah, nya gagahnya sugih, Lurah Madzen. Maot ngadadak. Atuh komos yang teu gagah. Modar sama, masya Allah karim. Lamun Pak Harto sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, hebat aya di nyana, maut RT mah koit. Sok geura siapkeun engke. Beuh masya Allah. Tah, lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki, bebeakan pohokana segala rupa. Ukur cinta urang ka Allah. Geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh, tinggal introspeksi masing-masing. Kuari mah rajana nu gering, rajana lintuh gering, masya Allah ya raja. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager, datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager, datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah, datang kiai nu tadi keneh
Anu bangsa sebelah ya. Sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun. Atuh salah salah kancing, salah imah. Atuh kan nyengkleh di dieu teh. Pan ai kiai neraka mah keren, jas dipake. Ya kiai neraka eta kos itu. Ai kiai surga mah cuek. Sarap-rapna wae lah. Kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus teu hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia. Ya, dia lagi Gus Dur lamun urang ningali pake anak. Kula sok sering memperhatikan Gus Dur, sering salah imah. Kancingna salah Gus Dur eta presiden. Haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik, anu panjang-panjang, anu pendek-pendek nya nama. Kadang-kadang pakai kaos. Datang kula ka imahna pakai kaos. Ini siapa? Ini kucu. Oh, iya keur pakai kaos kan. Eta, tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge. Di imahna di dia di Ciganjur kitab. Masya Allah, Ihya Hikam dibaca aku nyanyi. Ya Allah, wahara jasa tak Gus Dur mah. Ya Allah, ai kiai ieu koran. Pejabat lain naon lain. Ya Allah, deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang kleh teh aya. Ieu si kiai ku goblok-goblok deui. Ieu mah di ditu teh mah di Tangerang di Bogor mah leuwih parah. Nah, para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na. Mana raja tadi mana? Di kamar. Nyana asup ke kamar. Raja bentak. Cak dia. Teu kuat. Lain lawanin cak geus. Ditaranya ku kamar. Emang enak enten. Henteu aya naon. Aduh parah. Maksudnya parah aku mah. Coba bejakan. Kira-kira marah moal raja mun dibejakan. Coba tanya ke raja. Tuan raja, pajak Tuhan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakan marah apa moal? Moal. Sok bejakeun naon coba? Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana? Coba moal marah. Datang deh ke kiai ka dieu. Tuan raja, ternyata umur Tuan raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun kula 28 poin, makanya tadi ndek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae cenah moal marah. Umur Tuan raja 28 poe deui. Masya Allah, cak raja. Agak satu nuhun, cak kiai nuhun. Langsung nyana ke pamajikanana, ke asistena, sajadah turunkan sajadah. Sajadah amparkan, tasbih lu gede. Ayo bawa kada tasbih, susur, ulah letik sagede perep. Ayo kada. Dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang, kacai, langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarake 2 poe. Wo teu eureun salat maca Quran, tas Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah. Baca sholawat. Geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah, ku hari geus 8 poe. Berarti tinggal sabaraha deui? 20. Beuki ditingkatkan ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara berang petingis. Datang ka tarang lagi hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud dia mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula gesok ditaliti, hari deung maju lah, omong. Oh,
iya mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu bodug. Mana ya santri kerasep kuari mah santri. Ih, awewe ge tilok bodug ja kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus jangan ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nya geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok misleuk di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae. Maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kedua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae deuk ibadah bae ka 2 poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak. Pemajikan geus diwasiateun ka ieu harta nu aya bagi-bagikeun. Jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui tiga sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil. Asal kertek asana ieu. Asal kretek asana ieu. Terus datang ke zuhur can aya. Datang ke asar can aya. Maghrib can aya. Can aya. Oh, berarti mungkin isuk ke 29. 29 ngana geus nungguan mah ngana teu eureun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 29 zuhur can aya. Illallah, la ilaha illallah. Asar can aya. Terus 30 can aya keneh. Liwat 2 poe aing. Liwat 2 poe aja kan. Anak asisten panggil kiai ka dieu. Anu cenah cak cenah 28 lewat ieu. Panggil coba ka dieu. Apa salah jana di Lauhil Mahfuz? Apa kumaha? Coba panggil. Panggil deui kiai. Kiai. Cenah cek kiai sabaraha poe kula umur? 28. Di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat. Oh, masalah. Lain masalah gitu. Iku balalakona. Kieu nu jelas mah. Kiai, Tuan Raja. Hiji Tuan Raja awak jadi ramping kan guari. Henteu gendut teh. Atuh bener ja teu dahar-dahar cek jangan. Dahar teu nginum teu besi paeh pan. Guari kan langsingnya. Bener. Nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah. Henteu. Tapi kuari lain inget-inget deui cek jalan. Sajadah gitu menang ditoel. Kudu ngampar bae. Tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya. Malah hampir jualan tasbih cenah kuana. Lain ibadah teman-teman. Nah, eta rahasiana kuari. Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah? Teu pernah, tapi ayeuna pernah. Kuari inget bae ka Gusti Allah, kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sedekah, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pamajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga. Lantaran 28 deui bakal paeh. Nah, kan kehadian Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae. Haju sedekah teu eureun-eureun betapa luar biasa nah awak haju jadi hampang keuntungan Tuan Raja luar biasa bener ai kitu nama tapi kan Tuan Kiai ngabohong ulah cerita ngabohong kieu Tuan Raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun. Coba 40 poe. Maksudnya 40 poe karek paeh lain. Paeh. Ayo coba. Henteu kan maksana penyakit. Paeh kege. Pasti paeh. Awas. Aing raja. Lamun 40 poe aing teu paeh. Awas ya. Penjara. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh. Ibadah we ngadan teruskeun tadi kan geus 30.
jadi tambah 10 poe deh. Allah beres baca Quran zikir suatu kuari geus 35 tek datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan udah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge Lumatak mesti aya kiai di dia, aju ngaji mingguan, malam Senenan cara kuari, aju murid hees bae, ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti, geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu hees nya ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Ialah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deh kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga apansa wani ngridit urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wani teteh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah iya bangunna ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal teu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal teu jadi teu atuh teu tarbadak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali geulis lain deui atau can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus jauh ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naik ka jurumia sanggeus naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik diri ya bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge Masya Allah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunung tuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak
lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa ya Allahumma maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh ka urang neuleuh urang ka diri urang neuleuh ka batur neuleuh tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa ih pohara salatna make jubah boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta weh lain lalagaan Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta nah coba supaya sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian sok gerage melalui pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh kasieun dak we ja ieu mah peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut teh ih saudara bae kula lamun dia teu dicangan masieun cagina di dieu ye bab beureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karasa ieu kuku lagi mun 40 sebenarnya we ge loba ye kuntilanak di dieu sing ada ieu di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ye genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf wa tahhir baiti lit taifina wal akifin sok bersihan eta Baitullah tahhir baiti jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka nah urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah tuftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kedua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeuleu ka luhur kabeh ya Allah ya heuh tuh we langit ya poe kitu mah langit
lawang langit dibuka. Arti dah dibukakeun teh kumaha? Hahalang antara urang jeung Allah, malaikat keur nongton kuan. Urang keur ngaji, asal lempeng ngajina bener lillah, muatan, nanaon ka Allah. Malaikat nempokeun. Oh, kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha sagana eta? Je, di dieu ka Lauhil Mahfuz, tereh balik nama budak. Oh. Jahuisna geus lain di hulu, teu jembut geus wisan teh. Tapi jangan mah kuat tilok gering. Tilok gering kan mah. Gen tilok gering mah Firaun kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang keur dihadiran ku malaikat. Komo Gusti Allah maha segala-galana. Dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat. Lamun urang boga rasa, aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat. Allah na hadir di diri urang. Ya Allah ya Rabb, urang mantep salat dage. Allahu akbar. Moal aya risi, malesi. Kitu keneh nu deuk perang, nu mantek para sahabat, para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon? Kadeuleuh sorgana ku mata hate. Ya Allah ya Rabb, kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji, dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat, didelekeun belah ditu. Oh, cek malaikat ieu awewe ngararaji. Oh, ya tentara Allah, ya cek malaikat. Ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek. Oh masalah. Oh masalah. Di dulu ka belah ditu aya nu keur ngalamu da tentara Allah. Keur kieu bebari nundutan. Cek malaikat, ambo ya tentara Allah. Eleh perang meureunnya. Keur dihadiran. Ya karim. Nah, kuari kembali ka diri urang. Ternyata horeganan Allah mah babarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi dicaritakeun, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja. Anu unikna jadi wali. Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah. Raja aya di nyana, wali aya di nyana. Indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajigan aya di sieu. Rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantap tadi gua liwatkan gadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana cenah ieu ge? Cilaku. Kok dek jalan ka Cilaku? Aya babaturan gua di dinya tah. Saha? Aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani, urang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah. Guru pernah dibere pelet kula gunyana. Ai kula manjur nyana nu merena henteu. Kori gae jalan tah. Eta batur kula eta dicaringin. Nah. Lewat kadinya. Aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng. Cek ieu teh. Heuh, nyahoannya tah ka bab kelenteng mah. Nyahonya itu mah kelenteng nih. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kuno kitu cerdas amat sih. Haju, ieu mana Cina-Cina tah eta kan nu ngawarung-warung. Ya Allah, ya Rabb, cek kula cek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Namun kuarina nyana kaya, kapal boga, kereta boga, segala rupa aya. Aju di akhiratna nyana ka neraka. Kajen geus senang jasa di dunia na, hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia aya kuari. Ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeli naon ngaranna? Naon? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh budak osok beren, Masya Allah kunyahoan deh itu. Ya di Indonesia ya kan kumaha ya. Ente hayang orang Cina embal aya di Jakarta. Ulah di hotel HI.
di hotel high tingkat sabaraha, kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep, kaditu geus teu aman. Jehe, mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah. Eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Erot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya. Potongan mah Erot ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya yang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambalaya di Indonesia. Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Ayo coba. Iya, orang India ambalaya, orang Arab ambalaya. Hayang urang mana? Geus puguh India, geus puguh Uzbekistan ge, buah loba, Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe belian ambalaya loba jasa. Nah, kuari urang sugih, nya Cina nya kafir sugih, belian di akhirat dibeuleum ge wajar. Ai tadi nu kaliwatan susah aya dinya ngarokok ge make daun kaung. Teu rapi-rapi, di akhirat dibeuleum saneng-neng, rugi amat. Pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engkena dicabut deui. Misalnya orang dia ya tilok sholat, misalnya tilok puasa, itu ku Allah misalnya karena nerakakeun wajar lah nya. Siapa bangun embung teh gitu, sholat tilok karena neraka embung, ku masih. Nah, misalnya aja karena neraka, tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan di orang, aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai. Ye. Itu pada lain lalagaan kos, gula mah indah jasa tah, lamun kos gitu. Jelema asup ka sorga, aya nu kaduhung jasa di sorgana. Cerik bae. Di daratangan kan, Kiai, ikan sorga mohon. Kok sediheun amat ya, sediheun amat di sorga. Masya Allah, lain sedih-sedih deui. Kunaon? Aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir. Duh, mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa. Caknya tanu pohona waktu tepake zikir asana nalangsa teh, masya Allah, pohara jasa eta, pohara tak kos gitu tah. Jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah, inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana, sehingga anu poho nyana jadi sedih, eta hiji tah, jadi kaingetan ka kula. Nomor kedua aya jelema dek di kanarakakeun lantaran teu boga amal. Timbang amal, sholat ngaplek Tuhan, puasa, batul mah Ramadan ya mah tilok, komo Rajab mah tilok jasanya mah guys. Sholat batur mah, sholat lebaran mah osok mah tilok, lebarannya tilok. Puasa, zakat, haji, komo sodako mah guys tilok, mabok aya dinyana, segala aya dinyana. Cek malaikat kana rakakeun, keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka. Aduh ulah waka bae, engke heulana sugan aya amalna. Ceng, maneh sholat matilok muhun, puasa tilok, zakat tilok, ngaji pernah? Ente. Sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi. Ente cekina. Polisi mah surga lah aja hadir nya lagi ngaji. Tuh, siman teu pernah kula mah. Mun jaipongan eta kula. Insyaallah. Koprok kula bandar. Insyaallah. Remi, ya alhamdulillah. Itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta. Alhamdulillah. So tolol sih alhamdulillah. Siapa gua amalan sekali. Muhun sekira teh. Aisyah ngaji teu pernah. Sugan wau ka kiai. Eueuh henteu. Ka kiai ge eueuh. Sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah. Henteu kula mah teu wau. Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya. Ya Allah. Wau jasa. Barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat di udag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai. Eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai. Aju nyana nanya, "Ai masa imah kiai pernah eta doang?" Oh, cak Kanjeng Nabi, aman geus, sorga cak Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantap geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai. Geus aman geus sakitu ge geus.
eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saanu maganana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae mah geus sok ada mah geus ngaji nunutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asupnya na ka ember kieu lah aya kauntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan, geus puguh rajaban, geus puguh penutupan pengajian, terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener. Ai kitu mah bangsa muatan politik, muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah. Ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji. Teangan. Anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat. Maksiat mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang, rupa zikir padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang. Teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Iim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat dijadikeun sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja, kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah. Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deukeutan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.